bener karena Allah ama lain karena hayang ka putri ama. Asa dipentar gelap eta si Ali. Jawab jujur Ali. Gawe mantuan di imah ama lillahi ta'ala karena ngamuliakeun ama apa karena hayang bogoh ka putri ama? Jujur jawab. Si Ali rek ngabohong ka guru teu meunang sieun teu manfaat ngajawab mah henteu ngan ungeuk lalaunan dengan harapan sugan we ajengan teu nempoeun gitu. Ku ajengan katingali cek ajengan ungeuk bener terus ama kunaon make cara kieu atuh jujur we ka ama sieun ditolak ai sia ku pede nanya henteu sia encan sia kenalan ke anak ama ge henteu meni pede sieun ditolak nya sieun we abdi ama sieun kunaon sieun teu ditampi ya sia teh ngalamar ge encan meni pede bener anjeun hayang ka putri ama terus ama aya syarat ya ama salila 40 poe anjeun ulang ninggalkeun salat berjamaah anu 5 waktu salila 40 poe jeung dina salila 40 poe wayahna ieu doa baca doa naon ama Allahumma ij'al mahabbata Muhammadin kama ja'alta Yusufa fi qalbi Julaikha li sa'adati uqulihim wa binuriha bi qalbin salim. Ajaib tukum. Sehari sabaraha sulan ama 40 kali sarua tiap ba'da salat. Sanggup mangga ama Gusti Ali digawean. Meninggalkan sholat mulai pertama tilohor, asar, maghrib, isya, subuh terus bahkan panggilan namanya di masjid sampai kita kamar wiri dan eta dibaca sapoe, 2 poe, 3 poe salila saminggu ngajalankeun eta sholat berjamaah 40 poeun dasar nasi Ali niat lain karena Allah sabab hayang lulus diterima jadi minantu ajengan. 2 minggu masih kena semangat ngajalankeun eta nu 5 waktu berjamaah teu putus-putus bahkan pangheulana we datang balik panderina bari kawirin masih kene li Jubaidah karena neng Jubaidah naik minggu katilu mulai Jubaidah leungit dina bayanganna minggu kaopat leungit tapi bari tetap ngalaksanakan sholat berjamaah 5 waktu teu kaselang teu kahalangan nepi ka 40 poena lulus si Ali ngajalankan berjamaah 40 poe berturut-turut 5 waktu ajengan geus nungguan di imah si Ali geus bereskeun ieu syaratna ditungguan ayeuna di imah sapoe 2 poe 3 poe geus 43 poe 44 45 poe si Ali teu datang teu nagih kana janji ajengan geus saminggu ajengan manggil Ali ka imah mohon ama aya piobrolan ama bade naon ama ari anjeun poho kana janji ama janji naon anjeun teu nagih naon oh pan anjeun tadi titah ku ama 40 poe salat berjamaah ulah putus-putus syarat lamun hayang jadi minantu ama maneh teh geus 47 poe ieu teh ceuk si Ali ama saminggon 2 minggon abdi niat salat ku sabab putri ama tapi ka 3 minggon ka 4 minggon nu kabayangkeun ku abdi Rasulullah ama masyaallah maksudna naon abdi tos teu ngabayangkeun dunia urusan alian dunia nu diuruskeun ku abdi ama sieun abdi ditolak ku Allah jeung ku Rasulullah di poe mahsyar upami abdi ditolak ayeuna ku Neng Jubaidah
temantak jadi penyakit jeung abdi. Tapi lamun abdi ditolak ku Allah jeung ku Rasulullah di yaumil mahsyar, abdi rek minta tulung ka saha ama? Ajengan dirucutkeun cai soca. Keke jang. Kunaon anjeun jadi robah kieu? Nuhun ama. Ama tos ngabuka hati abdi pikeun ngadeukeutkeun diri silaturahmi abdi ka Rasulullah. Ku cinta tadi, ku wiridan cinta na Rasulullah. Nuhun ama, tos nepangkeun abdi, nyambungkeun batin abdi ka Allah. Salami 2 minggon abdi ngajalankeun eta parentah dina bayangan abdi Neng Jubaidah, tapi saantosna ka dieu dina bayangan abdi hoyong pendak sareng Allah sareng Rasulullah, abdi hoyong digero alim putus ama. Cek ajengan jang lulus maneh. Geus teu kudu ngumpulkeun biaya naon-naon, pasantren nu dicekel ku ama ieu teruskeun ku maneh teh tah anak ama ikhlas jadi kawinkeun hayo. Aduh. Subhanallah. Ina ama hayang dikawinkeun, rek poe ieu detik ieu ama siap ngawayan, meungpeung ama aya keneh. Dan ama nitip jaga ieu pasantren. Teruskeun perjuangan ama. Si Harun pae. Asup kana kompor gas. Komo santri nu sejen mah gantung diri deket pohon. Jadi kauron eta lain nanamkeun cinta ka kabogo, jadi cinta ka Allah ka Rasulullah. Dibuka hatena ali ku wirid eta, masyaallah. Urang sok salah ngamanfaatkeun wirid eta jang sititin. Jangan nengoki Allahumma jangan Muhammad wa ja'alta Yusuf fi qalbi jalail bisadati. Wa binniha bi qalbin salim. Aluhan anjal wa jasadiha Nunggu namanya binti Jain. Aisyah jadi salah sambung. Sambung ke Rasulna. Tah eta nu herang beunang gitu. Nu herang beunang teh nyambung ka Rasul teh nyambung jang naon kabagjaan dunia wungkul. Teu manggi jeung kabagjaan akhirat. Eta sambunganana. Arapal teh dia. Nah, itu si Nopi nyebut henteu. Kekirian si Harun tidak aya salah. Subhanallah. Iya. Kemuliaan mantak lamun dibere wirid aurat kudu amalkeun. Bahkan sim kuring gaduh guru di Cicurug lamun mere wirid teh urang nanyakeun ieu kang naon sok tara jadi dibikeunna. Aya model kitu teh guru. Cek guru. Amalkeun puasa poe. Geus digawe ya, karak beli jangkrik tah eta. Beunang kita dinya gitu. Naon sababna? Bisi ngaleungitkeun paniatan maneh. Nu dibejakeun ti heula teh sia dan karena Allah awrat teh karak. Sian aya model kitu. Jadi mungkin aang araya keneh guru-guru urang araya keneh setiap kali doana auratna amalia wiridanana muntun araya keneh. Karasana mah engke geus teu araya, urang geus kaluar di dieu. Kamu geus pabelit jeung pahdaen. Jeung dua pingping. Kayana ilmu kekencet ku pingping luar ribut. Mumpung keur bararebaskeun. Sok geura pentak ka guru-guru. Karena doakeun ieu guru ka ansing sehat panjang yuswa. Khusus para ulama para kiai guru-guru sadana dari simpanannya wiswana sadana. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Sosok guru ulama seperti almarhum almarhumah kasana ieu nu diidam-idamkeun ku urang sadayana. Harismana, mantenanana, ketawaduanana, tapi henteu lepas humoris, daya jarak. Bener-bener ka guru asa ka bapak. Karena guru adalah orang tua. Guru asa ka bapak. Makanya ketika kita kehilangan, masya Allah, benar-benar jadi musibah. Makanya orang berharap terus si Allah jaga raksa para ulama ulah guru-guru saya jauhkan dari jalan-jalan sabab orang masih butuh ku nasihatna, butuh ku doa-doana, masih butuh ku ilmu-ilmuna.
Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Rasulullah SAW ngabanggakeun ka ulama-ulama di akhir zaman, ka ulama di golongan umatna, ulama ummati ka anbiya ibani Israil. Ulama-ulama kaula, ulama-ulama umat kaula ka anbiya ibani Israil, bakal seperti para nabi anu diutus ku Allah ka kaum Bani Israil. Ku hebat-hebatna, ku mulia-muliana eta ulama-ulama Rasulullah SAW. Lamun zaman heula aya para nabi, Nabi Nuh bisa nyeun kapal laut, ternyata umat Nabi akhir zaman lebih canggih barang jieun parahuna. Ya pan umatna nanya ka Nabi Nuh, arek nyeun naon anjeun? Kapal perahu. Pan itu di tengah padang pasir aya cai di mana, banjir di mana, pokona mah geus wahyu, geus petunjuk ti Allah, nu arariman sok bantuan kaula ngabarantuan. Begitu geus jadi eta perahu mewah, bagus tina kayu zaman harita. Cek murid-muridna, ya Nabi Allah Nuh, ku hebat-hebat teuing ilmu anjeun bisa nyeun perahu anu sakieu gedena bari alus rapi. Cek Nabi Nuh, masih kecil ilmu kaula ieu dibandingkeun jeung ilmuna umat Nabi akhir zaman. Disebut-sebut ku Nabi Nuh umat Nabi akhir zaman. Ya, ternyata ayeuna lebih canggih perahu jieunana umat Nabi akhir zaman. Make perahu anu bisa tilelep kapal selam ngaranna. Lain ti kalepu, kapal selam itu perahu tilelep eta ngaranna. Bahkan bisa mau senjata segala rupa. Geus dicaritakeun ti baheula. Nabi na mulia, umat nage ka bawah mul. Nabi na geus terkenal sampai dilahirkeun, umat nage geus disebut-sebut. Mantap kacida lieur lamun aya jalema nyebutkeun cenah muludan memperingati kesesatan Nabi. Anu kitu mau balik Bandung ini teh. Oh. Ya, sada teh. Memperingati kesesatan Nabi, maaf. Nyai perayaan ama anya, tapi memperingati bakal dilahirkeun Nabi, geus aya ti dituna. Ku hebatna ku istimewana Kangjeng Nabi, can digelar dohina ku Allah ka dunya, geus aya nu nyebut-nyebut bahwa akan lahir seorang manusia pilihan Allah bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hebatna Rasulullah, can digelar ka dunya geus aya nu muludan, can lahir tapi geus aya nu memperingati maulidna. Pan Nabi Adam dengan ngidam-idamkeun ya Allah ya Rabbi, pendakeun abdi jeung Nabi Gusti akhir zaman hoyong penak, ada yang penak. Pan surga Gusti cenah moal tercipta abdi, lamun Gusti teh nyiptakeun nurna Nabi Muhammad sallallahu kan dipendakeunana dina Isra Mi'raj. Di langit pertama. Rasulullah naik ke langit pertama penak jeung Nabi Adam langsung muji, ya Muhammad anta khairun nas. Muhammad anjeun pangsae-saena jalmi. Rasulullah dipuji teu narima, malah malik muji, ya Adam anta khairun nas. Adam anjeun pangsaena jalmi. Nabi Adam teu narima deui, anjeun pangsaena jalmi Muhammad. Rasulullah teu narima, anjeun Adam pangsaena jalmi. Ejek Nabi Adam non buktina kaula pangsaena jalmi. Ku Rasulullah diwaler, ya Adam anjeun macan boga amal naon-naon geus mengasaan asup ka surga. Kaulah macam umat kaulah yang asup surga kudu banting tulang heula memodal ibadah. Anjeun macan boga modal geus diasupkeun ka surga. Nu kadua anjeun mulia Adam dibanding kaulah. Mulia naonna nu kadua? Aya makhluk Allah anu teu ngahormat ka anjeun, nu teu sujud lillahiyah, sujud ngahormat ka anjeun, nolak eta hamba Allah, eta makhluk teh mung ngahormat ka anjeun, kontan ku Allah dilaknat. Bari kontan diusir ku Allah di surga. Ukhruj minha fa innaka rajim. Iblis hebat anjeun Adam. Nabi Adam senyum digitukeun, eta mah kecil Muhammad dibandingkeun jeung kahebatan kaula Nabi masih lebih hebat anjeun. Hebat kumaha? Allah wa nyiptakeun kaula, lamun Allah teh nyiptakeun nur anjeun. Hiji, nu kadua laras ya Rasulullah, Muhammad aya eta makhluk Allah nu teu ngahormat kaula langsung kontan diusir, tapi anjeun mah leuwih hebat. Leuwih hebat kumaha? Kaula boga kasalahan bari teu dihaja, kaula dikaluarkeun ti surga ka dunia, bahkan Siti Hawa bojo kaula ge kaberon-beron kabawa. Ternyata jauh tong dibanding jeung anjeun Muhammad. Kaula mah bandingkeun jeung umat anjeun di akhir zaman. Allah mikanya mika deudeuh ka umat anjeun.
mikanya aku maha umat anjeun pada akhir zaman nyieun dosa lain teu dihaja dihalalaja beri kompak jeung pamajikanana. Tapi Allah mereka kesempatan menigampilun Allah mereka pangampura ke umat anjeun. Ieu kehebatan anjeun, kehebatan umat anjeun. Urang geus disebut-sebut gara-gara jadi umat Nabi anu terkenal, jadi umat Nabi anu luar biasa, sempurna Nabi Muhammad. Ieu kehebatan Rasulullah jeung ulama-ulama. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam tiasa ngobrol ngan sareng manuk. Eta umat namuji ya Nabi Allah Sulaiman ku hebat-hebat ilmu anjeun hebat kunaon tiasa ngartos ngobrol jeung manuk. Jeung Nabi Sulaiman kecil ieu mah naonan dibandingkeun jeung ulama-ulama umat Nabi akhir zaman, dibandingkeun jeung jalma-jalma umat Nabi akhir zaman. Naon kahebatanana umat Nabi akhir zaman? Ben ngobrol jeung manuk umat Nabi akhir zaman mah bisa kalatih manuk. Ngan manuk bisa ngalaromong. Si Erdi, si Pahru, Nyarabeo, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sanu ngalatih, ngajidit, si Ajung, umat Nabi akhir zaman bisa ngalatih, manuk, lu jadi bisa ngomong, manuk bisa baca Fatihah segala lupa, manuk kuring lu di imah, haji etamu, buka pantau ke sasaha tempat kepikiran iman dipipir tetangga karena gue nyumput gitu haji etamu tolong musuhan teh manuk manehna ngaheureyan luas lah manuk yang bisa ngomong da pikir untuk aing katipu sih ya dia katipu korban sadara pusing tengah tetangga kenapa ya piit bisa ngomong tetangga dipikir iya kamu ya Allah. Nabi Isa alaihissalam diberi kelebihan ke Allah ngobrol jeung mayit dihudangkeun hirup eta mayit kum biidznillah nangtung anjeun kalawan izin Allah hudang eta si mayit ngobrol jeung Nabi Isa ceuk umat hebat anjeun Nabi Isa boga ilmu ni kaluhur kitu ilmu naon bisa ngobrol jeung mayit eta mayit hirup deui tiba ngucapkeun kum biidznillah eta mayit hirup deui ceuk Nabi Isa kecil ya mah dibandingkeun jeung umat Nabi akhir zaman anu leuwih canggih ke di akhir zaman saha Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Nah gitu, Syekh Abdul Qadir manghirupan upaya lain kum biidni mah kum biidni udang anjeun kalawan izin kaula. Santri teh santri nu santri di Syekh Abdul Qadir cek indung cek bapana nitip Syekh yang mas santren di dia budak baik ngan ulah dilongok-longok ame betaheun budak mohon Syekh geus sabulan indungna bapana datang da inget we ka anak aya ditempo budakna keur dalalahar ngariung jeung Syekh Abdul Qadir ngan kaget Syekh Abdul Qadir tuangna sareng daging hayam tulang nangisna gunung payunan Syekh Abdul Qadir tulang hayam aya anakna nu mas santren jeung buru kunyit dipegang eta budak madak indung Syekh aya naon ceuk anjeun mah teu adil jadi guru teh teu adil kumaha ari anjeun raos-raos eta tuang jeung daging hayam tulang anu geus kumpul ngagunuk di payuneun ari anak kaula mah santren di dieu dahar jeung bubur kunyit meuni pegang aya sayangna naon atuh sarmikeun atuh daharna budak abdi ge di dieu daharna jeung daging hayam atuh Syekh saur Syekh Abdul Qadir heuk anak anjeun mah santren di kaula daharna sarua jeung daging hayam jeung kaula tapi aya syaratna naon anak anjeun kudu geus bisa nurutan ilmu kaula ilmu naon tinggal ku anjeun tulang hayam dirauh ku Syekh Abdul Qadir na pandanganna dialungkeun eta tulang hayam kum biidni begitu dialungkeun geleber jadi hayam deui nah hulang eta indungna anak kakak sabulan geus bisa naon atuh kuring boga ilmu nu kitu geus cukup hayam hiji geus satauneun proyek hayam mah atuh tetangga di kasaan
Kejit beak ku keluarga kuring tulang nagunukeun ku lauk teu tah tulang hayam kumbi tulang kain geuning jadi sombong we aing kan ya Allah. Ieu kehebatan ulama-ulama umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan curhatan Rasulullah ke malaikat Jibril, sebutkan Jibril kehebatan ulama-ulama kaula. Saur Jibril ulama nu mana? Anu deukeut we jeung kaula heula. Saha? Umar, Abu Bakar. Coba ciri kehebatanana naon Jibril? Saur Jibril, Gusti hoyong uning kahebatan Umar bin Khattab. Atuh hoyong Jibril, kumaha kahebatan Umar bin Khattab? Saur Jibril, upami tatangkalan sadunya dijieun pena, cai laut sadunya dijieun tinta, pikeun nulis kahebatan Umar bin Khattab, maka cai laut sadunya, tatangkalan sadunya moal mantak cukup pikeun nulisna. Iya teh 1400 tahun yang silam dicaritakeun ku Rasulullah, can aya ilegal logging, can aya peruksakan gunung hutan can. Nu aya geus beak hutan Indonesia hampir 3 juta hektar leungit. Baheula mah pan keur can dijagaan, awet tatangkalan. Dijagaan jadi arareueuh. Euy. Maliun teriak bangsat Enak malu bangaling newak bangsat newak begal ngahakan rampok enak malu bagi ya Allah 1400 tahun yang silam lalu tatangkalan sadunia dijieun pena cai laut tinta dijieun tinta sadunia ya cai laut moal mantak mahi pikeun nulis kehebatan Umar bin Khattab. Rasulullah senyum bangga mendengar ulamanya hebat. Ayeuna Abu Bakar Siddiq Jibril bejakeun kehebatanana. Saur Jibril, Gusti, hoyong uning kahebatan Abu Bakar Siddiq, hoyong kumpulkeun kahebatan Umar bin Khattab, hijikeun jeung keluargana Umar bin Khattab, pikeun ngabandingan kahebatan Abu Bakar Siddiq. Maka kahebatan Umar bin Khattab jeung keluargana kabeh lamun dihijikeun moal mantak mahi pikeun ngabandingan kahebatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Leuwih ajib deui Abu Bakar Siddiq. Makanya Rasulullah selalu membanggakan ulama-ulama. Rasulullah wafat tinggalkeun wariskeun harta jabatan, tapi Rasulullah wafat tinggal wariskeun aulan. Makanya tujuan araranjeun naik istiqomah di pesantren insyaallah. Subhanul yaum rizal bab. Lamun dia kalimat diartikeun santri hari ini adalah ulama di masa yang akan datang. Laisal fata yuqribul jariyah innamal fata yujahidu fi sabilillah. Bukanlah santri yang pandai merayu wanita, tapi santri adalah santri yang siap berjuang di jalan Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbana, meskipun urang diganggu, digoda di pesantren, mantak maleungkeun kabetah urang di pesantren, kunaon godaan anakku gagacak, gagaro, wajar, gagacak, gagaro datang wajar. Namun sababna pengalaman santri juga heula kan selempak sapakena saha we nu aya samaruk menangis yang bersih ku selempak babaturan can diseuseut dipake ku urang atuh menular virus-virus yang menghangatkan bari gagacak nahar sadaekna pan tempat sare dipake dahan gitu baju sapakena sabun wajan ku sararea gitu wajar gagacak hiji kompak menularkan pesantren penuh wiridan kan itulah perkara tentang keaslian pesantren. Keluar santri di pesantren kudu boga stempel khusus borok lain nabi saya stempel sing cerplok eta stempel pesantren eta kudu bangga stempel eta berarti ciri khas santri jorok adil borok. Ya, kehebatan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk ulama-ulama dibanggakan ku para nabi-nabi sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu hiji pelajaran yang urang sadayana sahabat cicing urang di pesantren istiqomah bari yang harapan ujian jeung tantangan terutama ngendalikeun hawa nafsu urang. Dina keremajaan urang ieu keur meujeun hayang cecalem-cengan ka mana-mana tapi urang istiqomah ngendalikeun ka nafsu tetap
urang ngabdi ka guru, takdim ka guru, hikmah ka guru, ngaji aya deui jadwal urang diwati ngaji, maka hasilna tina payet eta dina hiji waktu anjeun keluar bakal kapetik amisna di mana anjeun geus ngakebol ilmu ti guru urang. Dipake hirup rumah tangga mumara di mana-mana pasti moal berat di babawa nu ngaranna ilmu. Bakal aya kamanfaatanna jak urang sadayana. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Syukur karena nikmatna Allah terlepas kurang bebas bisa ngaji kieu bisa masantren kusabab Allah mere rahmat jeung anugerah merdeka na Indonesia bari teu eureun nyambung tina kemerdekaan urang meeling karena tahun baru Islam sasi Muharram anu name pisan kalangkungan ku urang. Mudah-mudahan di tahun baru ieu 1442 Hijriah urang semakin diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oke tina makna hijrah lain Rasulullah sieun ku Abu Jahal, lain sieun ku Abu Lahab, tapi strategi anu geus diatur ku Allah pikeun nyebarkeun Islam supaya nyampe ke seluruh dunia. Maka wasilah tina hijrahna Rasulullah SAW, Islam nyampe ka Cianjur, Islam nyampe ka Indonesia sabab aya hijrahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terlepas dibantu ku para ulama-ulama Rasulullah, ulama-ulama yang spesial, sahabat-sahabat Rasulullah harus dijamin ku Allah pangbalikanana jannatul naim, jannatul firdaus, surga-surgana Allah geus ngadaguan para sahabat muhajirin jeung ansor yang selalu mengikuti Rasulullah kemanapun Rasulullah berjuang. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, pikeun ngebantah hiji ucapan, hiji kalimat, bahkan statement cek budak mahasiswa bahwa Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah menuju Madinah kusabab sieun ka Abu Jahal. Maaf, Rasulullah bukan tipe orang penakut ketika menghadapi kafir-kafir Quraisy Mekah. Rasulullah puluhan kali perang selalu memimpin paling depan. Bahkan ketika diuji Rasulullah setelah hijrah di Madinah tahun kedua Hijriah, Rasul menghadapi perang dahsyat nu disebut perang Badar. Perang Badar, Rasul ngetang para sahabat yang pasukanana aya sabaraha urang ieu pasukan urang, cek Abu Bakar Siddiq mung 313 ya Rasulullah. Ai kuda urang nu dipake aya sabaraha nu aya 70 kuda. Ari pedang urang boga sabaraha anu ukur 80 pedang. Intel urang mana? Abdi Gusti. Di pasukan Abu Jahal rek nyerang ka dieu sabaraha pasukan? 1000 Gusti. Rasul kaget. Mungkin 1000 pasukan Abu Jahal Rasul ngehadang 313. Pasukan berkudana sabaraha? 700 kuda ya Rasulullah. Pedangnya sabaraha aya 800 pedang. Seberapa puluh kali lipat perbedaanna. Sedangkan poe Kemis tanggal 17 Ramadan bari puasa Rasul kudu ngaheupan perang gede Badar ngaranna. Pasukan Abu Jahal 1000, Rasul 313. Rasul ngadabak tenda di Badar. Anu ayeuna dijadikan Masjid Al-Arsy. Ayeuna jadi masjid di Badar aya masjid eta Al-Arsy. Al-Arsy tilas tenda Rasulullah. Tenda naon? Mengatur strategi perang. Ketika di lebet tenda Rasulullah SAW ngahulang nyarira munajat ka Allah muntang tulung, seolah-olah Rasul ngadoa bari aya setengah ngancam ka Allah. Cek Rasul, Gusti abdi tos nyumponan janji abdi ka Gusti, tinggal Gusti nyumponan janji Gusti ka abdi. Upami dina perang ayeuna wengi abdi eleh, abdi yakin sabada ieu perang moal aya deui anu nyembah ka Gusti. Ngadoa sudah ngancam ka Allah. Terus Rasul gugah tina tenda keluar. Ketika di luar para sahabat sudah siap membantu. Datang sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, aya naon? Pasukan Abu Jahal tos dugi di belakang tebing beda eta Badar. Tos caket Gusti. Abu Bakar naik langsung kana kuda. Saur Rasul arek naon Abu Bakar? Gusti 1000 pasukan Abu Jahal urang ukur 311 bari kudangan aya 80, aya 70 pedang aya 80. Abdi nu mimpin di payun, Gusti dipengker. Saur Rasulullah, Abu Bakar turun heula. Aya naon Gusti? Ari kaula dianggap pemimpin teh ku anjeun. Atuh leres Gusti pemimpin abdi dunia akhirat Gusti. Atuh kunaon anjeun rek nyilakakeun kaula? Nyilakakeun kumaha? Urusan perang kaula pemimpinna, maka kaula nu mimpin, anjeun di tukang. Ieu hebatna Rasulullah. Umar naik, arek
naon Umar kaulah nu mimpin Gusti dipengker soalnya ya pasukan teh saimbang kumaha Rasulullah Umar turun lamun anjeun ngaku kaulah jadi pemimpin anjeun tungkul Umar kali turun Ali Utsman naik turun kaulah pemimpin anjeun lamun bener anjeun ngaku kaulah bawa pemimpin anjeun maka nu mimpin ieu perang kaulah nu dihareup ieu hebat Rasulullah jenderal sejati panglima perang sejati ketika perang taruhkan nyawa Rasul rela memimpin paling depan inilah jenderal beda jeung jenderal zaman ayeuna kopral tidak perang jenderal di hotel jeung jablay di Amerika karena itu di Amerika di Indonesia ya benung aku Amerika Spanyol karena itu jadi sedikit ya Allah inilah hebatnya Rasulullah gagahnya Rasulullah maka Rasul naik karena kuda begitu rek turun kata tebing badar tempat perang jadinya Allah kontan nuntut mere pasukan bantuan 1000 malaikat anu dituntut ku Allah diturunkeun heula 1000 malaikat begitu nyampe ke lokasi perang Allah nurunkan 2000 malaikat jadi 7000 begitu mulai perang Allah ngirimkan 3000 malaikat makanya beres perang Abu Jahal paeh di Badar pasukan kafir Quraisy Mekah loba nu tumpul sementara pasukan Rasulullah cuma 14 orang saja di Muhajirin 8 di Ansor genep padahal ada ribuan pasukan Abu Jahal ngalawan 313 cuma 14 sahabat yang wafat naon sababna Allah ngutus ngajawab eta doa Rasulullah 1000, 2000, 3000 jadi genep 1000 pasukan malaikat anu diturunkan ku Allah ngabantu dina perang Badar subhanallah nah Rasulullah bukan tipe orang penakut ketika perang bahkan Rasulullah paling berani dia pemimpin hebat pemimpin sejati atau rek naon ninggalkeun Mekah menuju Madinah pan dikait-kaitkeun cenah aya ancaman ti Abu Jahal eta kabeneran dina bulan-bulan Rasulullah rek ninggalkeun Mekah emang ancaman intimidasi loba Abu Jahal ngancam rek menjarakeun Rasul nama ke dipenjarakeun ame heureun dakwahna ka kitu mata ku baheula geus aya eta teh nu balik dipenjarakeun geus loba ti baheula ge aya termasuk Abu Jahal memenjarakan Rasulullah cuma ditolak usulanana